Warahmatullahi wabarakatuh. Sadaya puji sinareng syukur urang sanggakeun ka Gusti Allah Nu Maha Kuasa. Shalawat sinareng salam mugi langgeng ka junjungan Nabi Muhammad SAW. Dupi anu bade didugikeun dina biantara sim kuring teh nyaeta perkara parilaku rumaja nu nyimpang. Hadirin nu kusim kuring dipidulun. Zaman ayeuna ngayah parilaku rumaja anu nyimpang, misalna judi, ngarokok, tawuran, geng motor, jeung nu sejenna. Ieu teh nyebabkeun remaja-remaja eta kahilangan masa depanna. Aya sababaraha faktor anu ngalantarkeun rumaja ngalukukeun parilaku nyimpang. Di antarana temperamental, barontak, kondisi kahirupan kaluarga, nyobat jeung jalma nu parikolahna goreng, jeung kurangna perhatian. Kumaha atuh nyegahna sangkan rumaja-rumaja eta parilakuna teu nyimpang? Carana nyaeta ngabebenah kondisi pribadi, penyuluhan, jeung diarahkeun ka nu arah nu leuwih baik. Tah kitu pedaran ti sim kuring, pamungkas mugia ieu pedaran teh mangpaat. Hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.